nyebat asmaning Gusti Nu Maha Welas tur asih. Cunduk waktu nu dipul rahayu ninggang mangsa nu dipalar sampurna. Sejak ngawilujeunkeun oge ngabagiakeun siswa kali siswi SMP Negeri Hiji Pendei tahun ajaran 2025-2026 rangsan sami jajak dina raraga paturai tinen lalangkungan Karsmen upacara adat Sunda sejak Dikau Wita Alhamdulillah. Urang rajakeun heula cu satrajan di kawitan rumah umrah Pagelaran. Tapi ayah sini pesi urung-urung mau ngaung kajang mantap. Oke.
abah pada diukel oleh mana ya diukel nana belah mana jadi nanti tambah lagi ya suka tak lagi asa hibu jadi bahagia mah Bismillahirrahmanirrahim menikah pelengir ampunun paralun anu kagungan pun payakun cekadeng sabang pating kareti di bumi pating kumalit gumelar ka Allah muji kaya Gusti ku kecap alhamdulillah muji kaya Gusti ku kecap alhamdulillah dina hati anu bening dina hati anu maske dina rasya anu masya dina iman dina Islam ayat Quran anu karim nu agung Allahu Akbar alhamdulillah mun tasbih na waktu saya dirajahkeun ju tapi sampai aja orang lajeng ke dalam maklumnya baru dak maklum dawa mami sekolahnya sok lajeng ngadegi lagi sok asa cangkeul teh ayeuna diuk lila sumawana kitu deui cangkeul pisan cangkeulna kaya menunggu si dia menunggu kepastian aduh cing wae ngadegela bismillahirrahmanirrahim raya urang baca geula ka kenca ieu siga narada pelem genaeun hiji dua tilu aya mantap cing urang angkat tuh hiji dua tilu cing urang kapayunan sakali hiji dua tilu aduh aing mah ampun itu teu meunang diajak madami teh jeung da didut segala rupa jang ulah setting sepal abi guyon nya mendingan merasakeun heula itu papayung agung jelap kuning payung agung kurilapan ya motor wiradan ancana sasapuan payung agung jelap kuning payung agung kurilapan medal payung urang irongkeun heula ja ngomong pagkeun
Ibu kepala sekolah kali Bapak itu semoga sahaja dilajengkeun diaturanan lalinggi Ibu hapunten nusahakeun jasa ini paling di mangga ka Bapak mau itu mangga diaturanan ini Alhamdulillah, permiosa kenapa mereka payunan ibu, kenapa Pak? Alah, yun ay agaw mo nang nyabut ni mana, yun nagkompas. Oh, dah terus di payungan tuh kata wisnya kan dilanjutkan deui da kuburan teh pan tadi geus saudara abah teh naon di aya sini ku si ulung-ulung mau ngamuk ka jaman tah anu mawi kukurang teh kedah dijadi kedah diati sore ka payun sempatan sinatria musuh tiga hiangan para pengawal beda
Giling bagja dina ini ieu teh. Alhamdulillah wa bisa kepal ngariung bongkok ngaronyok. Pantepang wajah dina raraga nu tadi ge ayeuna. Paturayan gideung siswa kali siswi kelas 8. Dah geninganan alhamdulillah dan ayeuna terupina ieu teh lancik-lancik urang kutasnya nuntut ilmu nyar pangabisa dina dagat ayeuna. Cuk. Tapi da abah teh sorangan mah hese, Cuk. Kudu bolak-balik cak aciki ka ditu ka dieu geus kupeurieun tadi ka tukang payung hese nerapkeun dodot ku abah. Mayang hese nerapkeun sigar ku abah. Kelas 8 hese dibeubeun ku abah. Jadi sagala rupa cak aciki ku abah. Ayeuna abah butuh bantuan. Perlu bantuan. Kamana anaking di mana awaki? Di mana tah? Cipang ngelukan gendang. Barudak panyalukan gen cik eta. Sauran cik. Gendang gitu. Eta hare-hare gorengan. Cik sok calukan deui. Ini anak si ujang teh. Jak. Dia kamu ada jalan apa? Gimana hidup? Iya di Bogor abah. Kadia ya kadia. Ayo di labuan. Banyak. Lagu naon? Abah we dah kamu suatu derawaseun. Apa yang gawe meuli artis akan TV? Alah, sok atuh papayunan jang. Balonku ada 5 baru warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau. Balon ke balon beureuh. Nah kemana balon ini mah? Cek meletup ti ulah tadi abah. Aing mah sok baru bawa atuh teh nyambung beureun yang konteks lagu. Pokon wae atuh abah nu penting parame. Rame di mana kelas kitu dasar si aing mah. Jang, kadi cekatan ka abah, kadi cekatan. Muhun kumaha abah? Ye. Tuh ningali di Bali kiwaeun hidup. Kiwa teh mana abah? Kiwa teh kenca nyak kiwa teh kenca teh mana abah? Kiri. Nah mun teh abah kenca can. Ai paya teh kenca teh gula cairkeun. Kenca teh mah aya wae. Tuh balik kenca hidup katawis kakak kelas hidup. Itu. Nya. Tah itu. Eta teh ieu teh parantos lulus. Lulus? Nya. Atuh abah itu yang lulus ari kitu mah. Dahukeun. Mata upami hoyong lulus diajarna si keyeng, si rajin, sangkan naon, sangkan hidup teh tiasa ngeugeut pinunjul sapertos lancik-lancik hidup anu aya di palingkuan hidup kiwari. Upami hidup hoyong lulus sing nurut ka guru, ka bapak ibu guru ulah bedang wae, ulah bedegong wae. Mengkon hidup ayeuna leutik ka deket SD. Sok diajar ku bener. Kudu kitu abah. Nya. Emprang atuh kanggo lecek-lecek hidup itu anu geus lulus. Tepuk tangan dulu dong, guys. Oke, alhamdulillah. Ya, dan urang igel. Tapi abah. Naon? Itu kumaha? Ieu cangkeul kudu kumaha, abah? Suku cangkeul dibatak. Sok atuh kumaha batakna? Dicontohan ku abah. 100
Gaskeun. Hiji. Kakatuhu heula. Dua. Tilu. Tah itu. Ayeuna anu kenca. Hiji. Dua. Tilu. Tah itu. Siap? Oke, Abah. Sok siap. Hiji. Dua. Tilu. Nah, bener. Muat, bener. Mau sudah Abah. Hiji, dua, tilu, aduh, ampun, jalan, pan abah can mundur. Aduh, salah teknis itu mah. Oh, aduh, itu bantuan di hudang di berat juga. Sok aduh. Ayah, ampun, dengan jah, sekolah kami guyonan dicekapkeun dugi ka dieu. Urang pindahkeun igelan urang. Lengser midang kapayunan. Hidup kedah jadi di paling kencang tuh nu sareng para pengawas sareng kayu di paling itu tuh paling itu. Oh, nya siap Abah. Abah teh jauh teh kurang balik capek ya. Abah bade nyiapkeun para pamayang. Siap Abah. Sok ayo dua. Cik dalam mana gerak apa itu adalah dia asyik jadi mana? Dah dia. Cik nomornya. Halo Abah.
Sok rata-rata sakadapan deui abah bali nyeunat para pamayang kadinya. Oke abah siap. Sok bari main HP-na. Mangga. Tidak HP kata dibebeutkeun kasih teh alungkeun aksida siapa. Keun wae urang meuli dinu anyar. Ngeukeun. Para mayang parantos aya gilir widadari mungsuh tiga hiangan. Karena tajaman terangan halis saudara jelek aya pangamungkungan angketan nok syahwatan. Para mayang midang kapapat ka dia pajajaran. Kapan?
Salapan E Najia Siti Syakina. Salapan F Puja Nurul Aini. Salapan G Azkia Nur Sabila. Salapan H Vina Romadona. Salapan I Reksa Kamila Nurpala. Ieu lain akhir tina lampahan, tapi mangrupa awal pikeun ngarenggah ka jenjang anu luhur. Jaga salawasna diri hidup, keluarga jeung ngarang sakola. Tetep semangat dina diajar, hormat ka sepuh sareng guru, serta ulah deui budak cita-cita. Ilmu anu parantos dicanggih di sakola ieu. Mugi janten percaya bikin kehidupan hidup kaharu. Sing jadi generasi anu canggih, bagus, bener, pintar, tur singu. Ibu ngahaturkeun wilujeng sareng kadoakeun. Mugi hidup sadayana tiasa ngamantal cita-cita anu dipikahoyong sarta janten kabanggaan kalu sakola agama sareng bangsa. Wilujeng ngarengkah kana mangsa hareum anu leuwih aden kana umat sahadeui. Gumatikeun sepuh hidup sewang-sewangan. Prah kiwari geura nepangan, geura sumujud sungkem, suhunkeun karyonan. Prah anaki geura sungkem ka sepuh hidup sadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anaki jimatawaki suwangga hidup biasa jeung ngadeg ngali padumukan majeng nyampeurkeun nepangan sepuh hidup sewang-sewangan salin heula ka ibu kalih ka bapa. Saparantosna hidup sadaya salin ka ibu kalih ka bapa. Mangga tiasa nepangan sepuh hidup sewang-sewangan. Di cepengan dampal pandangan aku hidup ditatep pamanteuna. Kedalkeun dina salebeting ati sanubari kalayan basah. Kalayan basah anu lemah lembut anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sinareng ibu anu kusim kuring di pikanyaan. Dina dinten anu kepeku kabunga abdi nyuhunkeun dihapunten mak. Abdi nyuhunkeun dihapunten tina sagala rumining kalepatan buh tina ucap lampah atanapi sikep anu tangtos nganderikeun kana maneh.
moal tiasa dugi ka waktos ieu ma abdi nyuhunkeun doa sangkan tiasa neraskeun artikan ngahontol cita-cita janten urang kali anu soleh sareng tiasa ngebanggakeun pikeun kulawarga hapunten mah lahir sinar batin nyuhunkeun ridho sareng doa ti emak kalih ti bapak sadaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anaki anu dipikanya bapak sareng emak parantos ngahampura sadaya kalepatan anu kantos dipilampah ku hidup boh anu dihajar boh anu teu kahajar da aya nu leuwih ngabagjakeun ngabagyakeun keur kolot iwalti nitenan anu jadi urang kalih netumuh jadi jalma anu hade atur nuhun parantos diajar kalian sumanget dina usaha anu sae anaki mugia hidup tiasa neraskeun atikan kalian rajin hidup tiasa ngajaga akhlak kahormatan sopan santun ka guru sareng janten jalmi anu manfaat pikeun kulawarga agama bangsa sareng negara ma sareng bapak ngadoakeun sangkan hidup di paparing kasihatan keselamatan kelancaran tur kesuksesan dina ngahontol cita-cita mulia janten murang kalih anu soleh tur solehah sakali deui sareng tiasa ngagumatikeun ngabagjakeun ka kolot doa restu ti bapa ti ibu salawasna nyarengan unggal lengkah hidup doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anaki cimatawaki biasa dirangkul anu ngajarkeun sepuh aduhikeun kecapang ngapunten ka sepuh hidup salajengna hidup sadayana tiasa ngalih dilingi ka kursi anu sasari ka tempat anu parantos di linggihan ku hidup sadaacana jlegadeg gerang ngalih palenggihan anaki permios kana wajanten ibu tiasa salin sakali deui teras ngalih linggih ka kursi anu sasari sumangga urang papangkeun ku abah cina ngalih deui linggihna itu teteh abah bade kapalih katuhu heula teteh abah papangkeun itu tetehna supados tiasa ngalih deui linggihna abah mangga sakedapan
sadayana parantos upoy parantos mangga diaturanan deui ngalih deui linggihna calik deui dina porsi anu sasari anu tadi atos di linggihan ku teteh sumangga anak hiji pakawati sok tiasa ngalih deui linggih huruf salam permios kana janten ibu anak sok mangga tiasa ngalih deui linggih. Berisik baik dan piringan rumah artinya ayam mangsana datang ayam mangsana muli gitu pulang datang pinasti kasorean Asoran apa? Aita maksudnya ini semuanya kawan campuran tenang di hadapan dia kurang tunda di hadapan saya pertinggalkan saburin mangsa baris datang sementawis apa sejak amitan sanes bosenan permiasan estesono cak kasadayana adios permios kembang senetik senebaran sari tutup lawan sigotan. Ya orang yang es krim minum tos-matosan apa? Ya, kita tertinggalin. Halo, apa itu bulan? Kadia. Apa? Nakuan. Oh, siapa yang hadir? Aku udah bangun. Siapa? Ayo, kita tinggalin rombongan. Ayo, ya, Kadia. Kami ucapkan selamat datang untuk Bapak Pengawas Pembina SMK Negeri 1 Cipendei, Bapak HR Udin Syarifudin MPD. Agenda berikutnya adalah prosesi pengukuhan alumni serta pemberian sertifikat untuk siswa-siswi berprestasi yang akan dipandu oleh Ibu Neneng Rahmia Agustin SPD. Kepada Ibu Neneng dipersilahkan untuk memimpin jalannya prosesi pengukuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanu kedua kalina, katilu kalina, kalina tau bosan. Kami ibu bapak mampai. Haturan dinujan sampai bapak pengawas, bapak komite, para alumni guru SMK Negeri Cipendei, para sepuh oge diuihan deui pangkunya. Bapak ibu itu oge siswa dina 3 tahun bahasa Indonesia berarti. Dalam 3 tahun ini, tim gerakan literasi sekolah SMP Negeri 1 Cipendei. Apa nama GRS SMP Negeri 1 Cipendei? Sekali lagi, GRS SMP Negeri 1 Cipendei. Gembira. Pintar. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu, dalam 3 tahun ini tim GLS Gempita SMP 1 Cipendei mengadakan penilaian terhadap para siswa selama 3 tahun ini dalam gerakan literasinya, baik akademik dan non akademik. Nah, dalam 3 tahun ini tidak hanya menulis atau membaca literasi itu, tapi juga berbagai hal yang bisa kita lihat, misalnya di akademiknya atau prestasi-prestasi di non akademik.
Ada 2 orang yang menjadi literatur terbaik 2026. Yang pertama, waktu kelas 7, juara 3 lomba poster, juara 1 kaligrafi WG2 LP tingkat Provinsi Jawa Barat, juara 1 kaligrafi tingkat Subrayon Pentas PAI, juara 3 kaligrafi tingkat KBB. Untuk kelas 8-nya, beliau menjadi pramuka Garuda. Hebat Pak, pramuka Garuda itu tingkat nasional ya. Kemudian juara 3 kaligrafi, juara 3 kaligrafi tingkat KBB, juara 1 kaligrafi, juara 3 kaligrafi tingkat provinsi. Untuk kelas 9-nya, beliau menjadi juara 1 cipta puisi tingkat Subrayo 3, juara 2 cipta puisi tingkat KBB, juara 1 pidato bahasa Inggris tingkat Provinsi Jawa Barat, juara 3 desain batik. Mari kita sama-sama sambut Alivia Nur Rahma untuk bertemu. Silakan untuk Alivia Nur Rahma. Selanjutnya, yang kedua masih sama berprestasi, menjadi ketua OSIS tahun 2025, juara 1 lomba esai tingkat rayon, harapan 2 lomba pantongin, kemudian menjadi pengurus forum OSIS Jawa Barat wilayah 6 dan terpilih menjadi anggota jurnalis pelajar yang diadakan oleh distrik seprovinsi Jawa Barat. Mari kita panggil Wilsa Febriansa. Kepada Bapak Pengawas dan Ibu Kepala Sekolah di Katuranan, Bapak Pengawas berkenan untuk menyelempankan, inilah Alivia Nur Rahma dan Wilsa Febriansa. Ya, tepuk tangan untuk Literator 2026. Kepada Ibu Kepala, disilakan untuk memberikan cendramata untuk para literatur. Bapak tetap di situ, Bapak. Di situ. Silakan tim fotografer untuk foto. Di tempat, silakan simpan dulu hadiahnya. Kemudian anak-anakku, karena tadi sudah prosesi untuk pelepasan, tadi lupa ya Ibu, ada harus serah terima dulu. Silakan Ibu Kepala dengan Bapak Komite, tadi lupa serah terima dulu siswa ya. Mangga di dewek di payung di handap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Komite, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Neneng, bahwa hari ini kita akan melepas sebanyak 335 orang siswa untuk dikembalikan kepada orang tua siswa melalui Bapak Komite. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas kepercayaan orang tua yang sudah menyekolahkan putra putrinya di sekolah ini. Mudah-mudahan putra putri, bapak ibu semuanya sukses di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Bisa mencapai cita-cita yang terbaik sesuai dengan yang diharapkan.
Andi mengucapkan selamat yang tadi mudah-mudahan sing barangkali sing desa jadi dalam berguna kalau bangsa masyarakat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak. Setelah prosesi serah terima siswa dari pihak sekolah yang diwakili oleh Kepala SMP Negeri 1 Cipendei, Ibu Dewi Astuti AS SPDMM, kepada pihak komite sekolah yang mewakili para orang tua, kepada Bapak Pandi Permana telah selesai. Setelah ini berarti kalian sebagai apa? Alumni. Sekarang selamat menjadi alumni dan masuk kepada komunitas Ikatan Keluarga Alumni SMP Negeri 1 Cipendei. Selanjutnya ada pembacaan ikrar. Mohon ya nanti kalian khidmat kepada para siswa, disilahkan untuk berdiri. Kepada siswa silakan berdiri. Nanti ada ucap ulang ikrar. Untuk itu hadir di tengah-tengah kita Ketua Ikatan Keluarga Alumni SMP 1 Cipendei, Bapak Uci Sanusi, dengan Ibu Dewi Astuti disilakan untuk ke panggung. Disilakan para siswa untuk berdiri, ya. Bapak, Ibu didiulang. Pembacaan ikrar Ikatan Keluarga Besar Alumni SMP Negeri 1 Cipendei diucap ulang oleh seluruh siswa. Diserahkan. Ikrar deklarasi IKSMPN 1 Cipendei alumnus ke-53 angkatan ke-55 tahun 2026 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kami alumnus ke-53 angkatan ke-55 SMPN 1 Cipendei tahun 2026 Akan menjalankan amanah deklarasi IKSMPN 1 Cipendei, menjaga nama baik alma mater, membangun sinergi antara alumnus, mempererat kekeluargaan, menjunjung tinggi deklarasi IKSMPN 1 Cipendei, semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Cipendei 10 Juni 2026. Ya, silakan untuk sekarang penandatanganan oleh Ibu yang pertama oleh Ketua OSIS dulu, Lisa. Lisa sebagai Ketua OSIS 2020.